Rabbi khussahil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah. Ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Habiballah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Habiballah. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Habiballah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Habiballah. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Habiballah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Habiballah. Ya Rabbi taghshana binuri. Ya Rabbi taghshana binuri. Ya Rabbi hifdhana wa amana. Ya Rabbi hifdhana wa amana. Ya Habiballah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Habiballah. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada. Ya Rabbi khutna bi syahada. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya
واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمصطفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Idam bako muhalafatul hawadisi yamuhum binafsihi wahdaniyat kudrati roda ilmu ayat sama basar kalam walian muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman ada hulus mana mumasalah hawadisi itian sadun ajan karoha jamaun soma omyun buku ajidan karihan jahilan maitan asma abkam Makuda ijli Allah Hardina wana ngadama Mungkin kawa tinggal ngadama Mungkin kabeda mal Allah Sidik amanat tabligh patona Kidil lianat kidman bilada Tamarul basyariyah Bismillahirrahmanirrahim. Ida arada ayyudhira fadlahu alaika. Ida arada dimana-mana ngamaksud Allah ayyudhira kana ngadohirkeun Allah fadlahu kana kaunggulan Allah alaika ka anjeun tafaddulahu tegasna ngunggulkeun Allah alaika ka anjeun wa ihsanahu jeung ngadamel kaalusan Allah laka ka anjeun kholaqo maka ngadamel Allah al amala tegasna kana amal-amalan pika di anjeun wa nasaba jeung nyebut Allah nganisbatkeun Allah mangga wa nasaba nyebut Allah mangga pika di anjeun nasabahu tegasna nganisbatkeun nyebutkeun Allah kana amal ilaika ka anjeun bi an qala ku yen ngadawu Allah pika di anjeun inda malaikati di malaikat Allah innaka sanyana anjeun eta mutiun anu taat wa muttaqin jeung anu takwa wa mujtahidun jeung anu hati-hati ibadahna
wa amilun jeung anu amal awana sabahu atawa nyebutkeun Allah kana amal ilaika ka anjeun ala alsinatil ibadi kana lisan-lisana pirang-pirang abdi kana lisan-lisana abdi-abdi di ayut liko uyen ngabasakeun Allah ucapkeun Allah alsinatahum kana lisan-lisana ibad di anaka kana sanyana anjeun eta mutiun anu taat wa mutakin jeung anu takwa ilairi nepi ka akhirna. Faida syahida maka di mana-mana nyaksi hate sal abdu jalma hadal fadla kana kaya kaunggulan al azima nu agung wastawala jeung nguasaan tawa ngalindih tawala jeung ngalindih alaihi ka abdi alai ka abdi nawan alhojlu wirang nawan alhojalu wirang walhaya ujeng era min sayyidi ti gustina abdu al karimi anu mulya lam yunsib maka mual nganisbatkeun mual nyebutkeun abdu mual ngakukeun sarua abdu linafsihi kadirina abdu sayan kana hiji perkara mimmaha midisipati tina pirang-pirang sifatan anu dipuji wa mahasinil a'mali jeung amal-amalan anu aralus la hakikatan teu dina sanyatana wala adaban jeung teu dina adab-adaban id karena lahiyata gaya ahli eta tetap fihi di abdu min zalika kana itu amal mahasini sifat jeung mahasinil a'mal lidalika teh wa amma madamu sifati jeung anapun ari pirang-pirang sifatan anu dicacat wal amali jeung amal-amalan wa masawiha jeung kagorengana amal eta pamuktadol adabi maka ari kakuduan adab eta anau sanyana abdu eta yudi punya ndekeun abdu dalika kana amal dalika kana muda musifat jeung amal kana muda musifat ila nafsihi kadirina abdu wa ayang tarifa jeung ngaku abdu anau sanyana dalik eta min zulmihi tina zalimna abdi wa jahlihi jeung bodona abdi. Qala ngucap Sahal bin Abdullah qaddasa muga ngabersihkeun sa Allah sirrohu kana rahasiana Abdullah. Ida amila di mana-mana amal sal abdu jalma
hasanatan kana kaalusan. Wa qala ngucap abdu ya Robbi duh pangeran abdi, anta ari Gusti bifadlika kalawan padol Gusti, kaunggulan Gusti, eta istamal tak ngamalkeun Gusti, ngagawekeun Gusti, wa anta ari Gusti eta anta nulungan Gusti, wa anta jeung ari Gusti eta sahal kanu ngagampangkeun Gusti. Sakaro maka syukuran, terima kasih. Sakaro maka terima kasih sa Allah Ta'ala lau kasih abdu dalika kana itu amal, dalika kana amal. Qala dau Allah lau ka abdu, ya abdi kami, bal anta balika ari anjeun eta ato tak taat anjeun, wa anta jeung ari anjeun eta takorub anjeun. Wa idana doro di mana-mana ningali abdu ila nafsihi kadirina abdu, wa qala ngucap abdu ana ari abdi eta amil tu amal abdi, wa tu jeung amal jeung taat abdi, wa ana ari abdi eta takorub abdi. Arodo maka ngabalieur sa Allah Ta'ala anu ti abdi. Wa qala dau Allah ya abdi kami, ana ari kami eta wapaktu lala soab wapaktu eta teh kayakna ti heula ko panderi ieu mah wapaktu ieu mah wapaktu kayak ti heula ko kadua masian taopek kami, wa ana jeung ari kami eta antu nulungan kami, wa ana ari kami eta sahal tu ngagampangkeun kami. Wa ida amila di mana-mana amal si abdu sayiatan kana kagorengan, wa qala ngucap abdu ya Robbi du pangeran abdi, antari Gusti eta kodarta mastikeun Gusti, nakbirkeun Gusti, wa antari Gusti eta kodoeta mastikeun Gusti, wa antari Gusti eta hakam ka ngahukuman Gusti, godoba maka bendu saha Allah jalat maha agung naon kudratuhu kakawasaan maula alaihi ka abdu. Qala dau Allah lau ka abdu, ya abdi kami, bal anta barika ari anjeun eta asata gawe goreng anjeun, wa anta ari anjeun eta jahil tak bodoh anjeun, wa anta jeung ari anjeun eta asweta dosa anjeun. Wa idza qala di mana ngucap si abdu ya Robbi du pangeran abdi, ana ari abdi eta dolam abdi, wa ana ari abdi eta satu gawe goreng abdi, wa ana ari abdi eta jahil tu bodoh abdi. Akbala maka madap sal maula Allah jalat ma agung naon kudratu kakawasan maula alaika abdu. Qala dawu Allah mata maula ya abdi kami, ana ari kami eta kodoe tu masti kami, wa ana jeung ari kami eta kodar tu nakdirkeun kami, kod gopar tu ngahampura kami, wa halim tu jeung aris kami, hilim kami, wa satar tu jeung nutupan kami, Bismillahirrahmanirrahim. Ida aroda ayudhiro fadlahu alaika,
di mana-mana Allah rek dembongkeun padolna Allah ka anjeun. Di mana-mana Allah rek ngadohirkeun padolna Allah ka anjeun. Jeung kaalusan Allah nyieun kaalusan Allah ka anjeun. Kolako ngadamel Allah kana amal wa nasaba pika yang disebut-sebut amal teh ti anjeun Allah taala. Jadi bisa amal teh urang teh kana alus teh eta teh padol Allah namina teh nya padol Allah. Ai padol mah teu bisa dikasab. Ujug-ujug datang weh jorojoy hayang eta teh padol ngaranna kitu. Terus ugan di cita-cita yang yang nutia tadi ente. Jadi rojog tanpa harapan weh ujug hayang kana alus teh teh padol Allah namina teh gitu. Urang hayang naon-naon ujug-ujug datang weh padol Allah. Oh. Aya rezeki teu disangka padol Allah. Doa diijabah padol Allah eta teh ngaranna teh. Doa diijabah. Pokoknya mah naon-naon kehalusan atau anu dipikahayang kurang di Allah eta teh padol Allah. Ya kayak padol Allah mah susah tuh. Walhasil kayak padol Allah. Kan kurang oke dina Kanjeng Nabi geuningan ngaduana ya man la yurja ila fadluhu. Masa kitu ngaduana teh. Ya man la yurja ila fadluhu. Dat anu teu diarep-arep iwal padolna cenah. Kitu bahasana Kanjeng Nabi ngadua teh. Yaman la yurja ila fadluhu. Dat Allah maksudna mah anu teu diarep-arep iwal padol Gusti. Diarep-arep teh. Ya kaya padol Allah mah susah. Moal hasil naon-naon oge. Tapi aya padol Allah sanajan urang teu direncanakeun tetep bakal datang padol Allah. Moal paling mahal padol Allah teh. Nah, jeung disebut-sebut amal-amal urang teh ku Allah teh di malaikat-malaikatna teh urang teh di umum-umum ku Allah teh. Innaka mutiun wa muttaqin wa mujaidun wa amilun. Anjeun teh jalma taat cenah ka malaikat teh. Jadi keur ngumumkeun urang gitulah. Keur ngaiklankeun urang ka malaikat. Diiklankeun ku Allah taala teh. Anjeun teh jelema taat hadapan malaikat teh. Anjeun teh jelema takwa, anjeun teh jelema hati-hati taliti dina ibadahna. Anjeun teh jalma nu amal soleh. Eta teh di hadapan malaikat ku Allah taala dikitukeun teh. Promosi. Itu eta teh padol Allah. Padol Allah. Nah, aona sabahu ilaika alasina ibad. Diumumkeun deui. Wah. Diproklamirkeun deui ka hamba-hamba Allah. Kumaha lisan-lisan hamba-hamba Allah ku Allah titah ngucapkeun. Anjeun teh jelema takwa, anjeun jelema taat. Ngarekenna teh kitu jelema-jelema ngaromongna teh. Anu jelema ahli taat, anu jelema ahli takwa, anu hati-hati, jelema amal soleh. Ngaromong kitu si abdi teh eta teh jurungan Allah, diwarangan Allah. Diumumkeun diiklankeun ku Allah. Wa nasaba fika pesana teh. Eta teh padol Allah. Padol Allah eta teh. Itu oh, sanajan bari urang goreng kalakuan ditutupan ku Allah. Aya amal soleh mah. Amal soleh mah anu diiklankeun teh alusna we ku Allah taala teh. Eta mah ditutupan ka gorenganna mah. Dalam mun dibukakeun ka gorengan urang ku Allah, ka jelema-jelema moal kadadeuketan jelema teh. Moal kadadeuketan. Bubuk. Lamun dina hate urang ditembongkeun aya takabur, aya ujub, aya ria, sombong, bedegong. Lamun didohirkeun ka jelema, ningalieun jelema teh kana si hate eta teh moal kadadeuketan jelema teh. Moal kadadeuketan. Urujit-rujitna meureunnya.
Tah, tapi jelema urang goreng oge nya teh urang ngadeureuketan wae ditutupan ku Allah taala. Oh kitu nya. Kan sok ngaduak kitu we. Ya ya satar ustur uyubana cenah. Kitu tah. Ya. Jadi urang ulah leutik hatenya tetap alusan mah ku Allah taala teh bakal diumumkan di malaikat-malaikat Allah, di hamba-hamba Allah. Wa idza syahidal abdu hadal fadl azim, di mana-mana jalma geus nyaksi eta teh padol Allah anu agung. Bahkan timbul era urang teh ka Allah teh, timbul era ka Allah. Bere padol ku Allah sakieu agungna isin ku Allah teh era ku Allah teh. Moal ngaku-ngaku yen urang teh boga sifat anu alus moal. Moal ngaku-ngaku yen amal-amal urang teh alus moal ku kitu moal. Moal. Sabab teu aya ahli urang dikituan kana amal alus teh. Sanes ahli na teu aya ahli kana amal alus teh. Teu ngaku kana amal alus, teu ngaku kana sifatan alus. Eta mah da padol Allah eta mah anu pasikeun ka urang mah. Urang jelema kieu oge ku Allah taala dipasihan we eta padol Allah. Kitu nya. Panggoreng-gorengna jelema nya ngaku dirina alus. Ya, amal-amalana alus. Eta teh panggoreng-gorengna jelema eta teh. Dina hikam dicarioskeun kulu maksiatin orosat dilanop tikoron khairun min taatin orosat ijan wasdiparon. Sakur-sakur dosa tapi anu ngawaris kanu pelakuna teh anu ka pelakuna teh rasana teh hina fakir ka Allah, hina we diri teh anu mulya ma Allah, fakir diri teh anu beungar ma Allah. Tah bari dosa boga rasa kitu teh leuwih alus eta teh. Tibatan jelema ahli taat boga rasana teh mulya jeung luhur takabur. Alus kene jelema dosa bari berasana teh hina diri. Allah nu mulya mah butuh ka Allah, urang mah fakir, tah boga sakitu alus kene kitu. Tibatan jelema ahli taat boga rasana teh mulya, henteu dosa. Tuh. Naon sababna? Ari anu dosa ngaku hina diri bari fakir mah aya harapan tobat. Tapi jelema taat bari dosa ngakuna teh mulya moal aya tobat eta begitu mah. Lain wae. Moal tobat-tobat eta mah. Tah kitu ame alus kana nu kitu dah cenah. Ya. Nah. Wa amma muda musifati wal amali wa saifatul adab bayudi pada dikaina kita ngan lamun pagawean goreng sifatan goreng nu dicacat ku Allah secara adabna kadah ditarimakeun eta mah bijil tina nafsu urang nu goreng. Tarimakeun cenah eta mah. Aku cenah eta mah tina dolimna urang jeung bodona urang cenah eta mah. Ulah disengdekeun ka Allah ulah. Adab jadi teh gitu teh. Goreng oge ieu mah geus pamasti ti Allah. Moal bisa goreng lamun ku Allah teh dikersakeun. Eta teh goreng adab jelema gituan teh. Goreng adab. Ya soalnya cologog gitu teh. Kudu eta mah aku mah kasalahan diri urang begitulah. Cara bahasa kesalahan diri. Di mana dalilna Al-Qur'an? Ma'asoba min hasanatin ma'asobaka min hasanatin paminallah wa ma'asobaka min sayatin pamin nafsik. Tuh ya. Kausan anu terjadi ka anjeun ti Allah. Gorengan anu terjadi ka diri anjeun tina kasalahan nafsu anjeun eta mah. Tuh kedah kitu ngomongna ulah ya Allah urang dikieukeun ku Allah ya teh cenah. Naon ku Allah we ayo. Eta teh teu sopan jelema kitu teh. Teu adab ngaranna teh biadab kitu teh. Bahkan panggede-gedena dosa nembleuhkeun ka Allah dina dosa cenah. Panggedena dosa cenah eta teh.
nembleukeun dosa ka Allah teh dosa tak kitu ya sigana mah bener nya dahwari wasari minallahnya alusna jeung gorengna ti Allah kapan siga bener padahal mah eta mah bagian hate ulah diomongkeun cenah ulah diomongkeun bagian hate aya hate mah tetep eta teh ti Allah pagawean eta teh hate mah ngan ulah diteumbleulkeun we kitu masalahna ulah teumbleulkeun ulah eta nembleukeunana anu dosa teh oh aya alus mah geus gede ti Allah aya alus mah gitu ma asobaka min hasanatin paminallah wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsi. Jadi goreng mah kesalahan diri urang, kesalahan kasab diri urang. Gorengan mah hakikatna ti Allah gitu. Nah, kata mah. Sadayana oge ti Allah alus goreng oge. Da, ngan jeung pagawean Allah mah teh aya nu goreng sadayana oge alus. Teu aya pada melan Allah goreng KBG alus. Ini orang terjadi dorakanya dosa. Eta teh pada melan Allah alus eta teh. Nah, nya. Contohna kieu ya. Urang teh ngieun hiji perkara. Oh, hiji perkara. Ara alus kabeh gamelan urang teh. Ngan cek urang teh ieu mah ulah kade nya ye kade ieu mah ulah ye. Ieu ulah ya. Sakitu. Nah eta teh goreng pagawean gitu alus eta pagawean teh ngan diulahkeun eta mah ulah digawe cenah eta mah sanajan alus oge ulah dipigawe eta mah ulah tak terlibat urang melanggarna dosa teh melanggarna karena pagawean eta mah alus pagawean teh ngan melanggarna urang teh nu dosana teh begitulah jadi sarena oge pada melan Allah mah alus ulah nyebutkeun pada melan Allah gorengnya ulah pada melan Allah mah sadana ge alus ngan aya nu dicaram dipigawe ku Allah aya nu dianjurkeun sakitu we geus tah anu dicaram urang keukeuh melanggar tah melanggarna dosa teh kitu lah yang terang mah dina tauhid teh nya oh jadi lamun kagorengan mah aku ti diri urang cenah usana jan hakikatna mati Allah eta dolim urang jeung bodona urang inna aradnal amanati ila samawati wal ardi wa baina ayyahmilnaha wa hamalal insanu wa kana doluman jahula amanat teh dibebankeun ku Allah taala teh kawitna teh ka langit agama dibebankeun ka langit pertama ku Allah taala teh langit ya kumana pengkul lu tersanggupeun langit teh pa abaena ayah milnaha tersanggupeun wa malal insanu dibebankeun ka manusia manusia mah narima dibebankan agama teh sugan teh bener cek Allah wa kana dolu mang jahula dinya dolimnya jahul cenah jelema teh sugan teh bener mau agama teh tidak enak Quran eta teh enak Quran oh ya lamun urang terjadi kana goreng kana alus cenah ida amilal abdu saur sahal bi Abdullah qadassallahu sirrah di mana jalma amal kana kaalusan kedah kieu ngobrol teh cenah ya Robbi anta bi fadlika istamalta Gusti abdi tiasa amal teh kalawan padol Gusti kalawan pertolongan Gusti digampangkeun ku Gusti Allah terima kasih lamun kitu mah Allah teh terima kasih Allah teh oh ari syukuran Allah mah terima kasih Allah mengaganjar cek urang gitulah oh cek Allah teh nuhun cek Allah teh kitu beureun lah cek urang mah ngan lamun kieu bahasana abdi taat abdi taqarrub oh abdi gitu gak bisa gampangkeun ku abdi bisa migawe ibadah kalawan gampang tah henteu make padol Allah bahasana oh cek Allah taala kumaha lamun kitu cenah tah lamun kitu bahasana a'radallah Allah teh cenah ngabalieur cenah kitu mah ngabalieur Allah taala teh sabeleun Allah taala teh kanu kitu mah cenah mending ngaku-ngaku amal manehana cenah tuh
ngaku-ngaku taat manehanana takorup manehanana teu make padol Allah gitu bahasana sakitu unggul. Oh cek Allah taala teh bari nyarios kieu kami anu masian tulung ka maneh teh kami nulungan ka maneh kami nu ngagampangkeun ka maneh kan dititupkeun ku Allah taala teh. Nah, jadi Allah ngabalieur lamun ngobrolna teu make kalawan padol Allah. Jadi urang teh bisa naon-naon alhamdulillah kalawan padol Allah. Tah gitu bahasana. Nanti bisa ibadah, bisa ngelaksanakeun salat, bisa ngelaksanakeun ngaji. Tak gitu Allah teh terima kasih gitu meresepeun Allah taala teh gitu modena. Oh. Eta lamun terjadi kana alusnya ngan lamun migawe goreng kumaha cenah? Mai goreng abdi Gusti goreng teh dipastikeun ku Gusti abdi teh. Terus ya deui adi naon ditakdirkeun ku Gusti, dihukuman ku Gusti abdi teh nah nepikeun kami gawe goreng teh. Eta mah keheuleun Allah taala teh, godobal maula. Waduh keheuleun. Cek Allah taala teh, maneh nyieun goreng, maneh bodoh, maneh dosa ka kami. Cek Allah taala teh, keheuleun tah. Kudu kumaha tuh ngomongna? Ya Robbi ana dolamtu wa ana asatu ana jahil tu. Abdi teh Gusti dolim, abdi teh ka Gusti. Tah. Abdi teh dolim ka Gusti. Migawe goreng ka Gusti, bodoh abdi ka Gusti. Allah madep kitu macana. Cek Allah taala, heeh, kami nu mastikeun ka anjeun. Kami nakdirkeun ka anjeun. Kami ngahampura ka anjeun. Kami moal getas harupat ka anjeun. Kami rek nutupan kana dosa anjeun. Itu cek Allah taala teh. Asal make dolim abdi bahasana dolim dina kagorengan mah ya. Jadi itu ngakukeun diri manehanana gitulah. Teu ngakukeun diri manehanana tapi dolim diri manehanana ka Allah. Nah gitunya. Ai dolim teh make perkara lain parantina, migawe perkara lain parantina ngaranna dolim eta teh. Dolim ka Allah. Lamun dina kaalusan make padol Allah bahasananya yang dipikar sepu Allah mah. Lamun dina migawe kagorengan urang kalawan dolim diri abdi. Ya Allah Gusti abdi dolim ka diri abdi. Tak gitulah. Dolim diri abdi teh ka Gusti. Abdi gawe goreng bae dosa ka Gusti. Tak kitu we lah. Eta resepeun Allah taala teh kitu mah. Resepeun dihampura ku Allah taala dosana. Moal gura biru disiksa ku Allah taala, moal ditutupan kagorenganna ku Allah taala gitu mah cenah. Gitu dia. Bujang bangsa urang teh nya eta gegeningan bangsa seorang waliullah. Waliullah geuning munajatna kitu we ngaku dosa we anjeunna teh. Ngaku bener teh. Ilahi abdukal asiataka mukiram bil dhunubi wa qadaka. Itu tengah puting kayaknya teh. Wa intalfir fa antalidaka ahlun wa in tatrud pamayaram siwaka. Gusti di Gusti anu doraka nyuuh kapayunan Gusti nada ampun. Namun Gusti ngahampura da ahlina lamun nundung sahanu bade ngasihna. Itu seorang waliullah eta tengah-tengah peuting ya Allah ngaku dosa we jenna teh pangalus-alusan ngaku dosa kapan pangalus teh kan urang ulah lamun ngaku bener teh ujub ngaranna gitu teh bener mah sanajan pangkat mah oge waliullah eta jadi kakasih Allah ngaku dosa we gitulah. Oh mereka di Nabi Adam tobat sekali diterima kau ngaku dosa sabab itu. Iblis mau 40 kali tadi diterima wae teu ngaku dosa eta mah tah.
Oh, gitunya. Jadi ringan ngaku dosa mah gitulah, ringan ngaku dosa mah. Eta mah aya harapan dihampura ku Allah taala lamun ngaku dosa mah. Beda jeung ngaku bener wae jelema. Eta mah tobatnya mau diterima ku Allah taala tobat oge. Tilu rupa tobat anu mau diterima ku Allah teh. Hiji jelema kafir, tobatna mau diterima ku Allah dan masuk Islam. Kedua, jelema mukmin anu keur sakarat maut, di sakarat tobat jejeritan kautnya dosa mau diterima. Katilu itu panon poe geus bijil tikulon isuk-isuk. Ya, bijil tikulon isuk-isuk katilu tah mau diterima tobat ku Allah taala. Tilu rupa tah kan meme panon poe bijil tikulon isuk-isuk ka urang lah aya kena waktu tobat ya. Tobat. Umi gawe kahalusan oge da tobat eta teh, kahalusan teh. Itu kumaha kahalusan oge migawe tobat. Begitulah. Jadi urang enak migawe kahalusan, dosa urang teh dikurut ku Allah taala terus dikurut ku Allah taala. Ku kayana dosa teh tamhuha teh ngena. Tamhuha teh ya. Jadi di ida naon innal hasanati yudhibnas sayyiat eta hadisna teh innal hasanati yudhibnas sayyiat ya kagorengan kaalusan teh ngalebur kana kagorengan. Jadi ku aya anak ya oge urang termasuk tobat ya teh. Pona migawe kaalusan eta teh nobatan kalakuan urang biki leungit kaeret gitu tah dosa teh. Nya lila mah bersih we urang teh kitu we lah. Allah taala babari da murah lah Allah taala mah tinggal urang daekna begitulah. Mudah-mudahan urang sadayana nya dipasihan taufik ku Allah taala nya karena kealusan bari biasa maksakeun anak itulah bari kalawan istiqomah kalau istiqomah. Mudah-mudahan ya pengawasan yang wasilah karena panjang kunjung orang sadayana. Amin ya Allah. Wal afiat dan Allah dan wasiakan hasil maksud orang sadayana maksud dunia maksud akhirat kang bekal ibadat Allah penguasaan yang wasilakan manfaat dunia akhirat salit kasalit biasa ngamalkeun ananya wasilakan solehna urang sareng turunan urang sadayana raut husnul khotimah nasalul ijabah al-fatihah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akang sing sehat iman yang juga. Amin amin. Amin amin. Sayang panjang usianya. Oh.